boro-boro ente urang jauh anak ge nu di dieu ieu heran terus bae sakiona ieu heran teh terus bae datang ka kuari tiis teh urang dia ge heraneun di luar sakitu panasna asup ka jero tiis oh atuh komen teh nu kakarak cek urang mah teh jadi urang dituna ge aneh iyalah Abu Bakar Siddiq itu silsilah nu sok dibacakeun ari haul teh orek kuburan ada di ditu kabeh. Masya Allah beda ditanya ke orang ditu kam yaum antaina sabara poe maneh di dieu cekuring salasa ayam wah 3 poe batu moal kamal anggeus hina asar ayam ceknya 10 poe di Baghdad tah wali anu kakarak rada deureus perjalanan ziarah alhamdulillah salamet kabeh teueuh nu tinggaleun mimitina 93 balik 93 jadi kabeh salamet hampir 94 sebenarnya aya nu menang urang Irak hiji alhamdulillah rute perjalanan dimimitian ke negeri Irak kemudian Iran terus ke Madinah terakhir ke Mekah 15 poe 16 poe aya di imah jadi 3 poe di Irak 4 poe di Iran 3 poe di Madinah 4 poe di Mekah 2 poe dipakai perjalanan alhamdulillahirabbil alamin perjalananana rame artina rame teh jadi komplit nu mantak rame teh komplit aya resep aya greget aya senang bunga aya sedih jadi resep jadi rame ngaranna nu kos kitu berangkat dia geus mulai dikondisikan hayang bareng tetap jadi teu bareng rombongan awal berangkat poe Rebo rombongan kedua berangkat poe Kemis saketua na kebalik bareng datang ka Cangkareng berangkat menuju Dubai di Dubai 8 jam transit pindah kapal tiris jasa ngahod-hod tiris atuh ngaranna ge jelema teh nyaho ka negeri batur ieu tuh nu make persiapan aya batur mah horenganan geus siap jaket siap jas atuh ieu mah teu biasa bae perang pertama ngalawan tiris Masya Allah di hudang-hudang jam 2 naik kapal peting 2:30 di Dubai menuju Irak berangkat peting datang ke Irak alhamdulillah berat terus diproses kakarak datang doang ke bendara Irak nu pertama kadele bedil roreng make tentara ambalaya aduh ya goreng salamet tak moal ya Allah tentara loba jasa di bandara mulai jiji diperiksa di imigrasi terus pemeriksaan leh ketat luar biasa kas sendal kudu dibuka amben segala cincin segala jam tangan jaba digeradah jaba make alat
lulus 1 2 3 4 5 tinggalin tujuan telulus diperjuangkan terus 5 jam genep jam 7 jam can anggeus cak pegawena nungis lulus mah berangkat bae menuju hotel nun can mah tinggalin di dinya ceriknya di dinya deku bahala lakona isi aju lapar kabehan candahar di Dubai datang ke Irak di Peting datang ke Isuk datang ke sore maghrib candahar hesena luar biasa terus diperjuangkan datang ke Peting teu bisa lantaran horeng di Irak mah Jumat negara Islam libur kerja geus eueuh nu menangani nya lapar nya tiris nya encan beres ya urusan tujuan adik pamajikan kula adik pamajikan adik kula lel kedua Haji Opang katelu Lurah Oji opat Haji Rosidi orang termasuk pimpinanana deh sarua terliwat jangan lagi boro-boro batur jangan lagi numimpin orenganan aduh atuh riwe nyaya nu ngabantuan ngaranna Hisham Habib Hisham eta wauh jeung keturunan Tuan Syah Abdul Qadir teleponnya langsung ka turunan Tuan Syah Abdul Qadir Tuan Syah Abdul Qadir gerak eta incuna lantaran dek ziarah ka Bapak Kolotna nyana terus memperjuangkan ke aparat penggede Irak supaya diluluskan hari takeneh nyana nelfon hari takeneh lancar geus teu ditanya deui bae cek urang kita tadi bae jadi 8 jam tertunda alhamdulillah bunga kabehan berangkatlah ke hotel lantaran cek ketua cek pimpinan di hotel geus disadiakeun makan malam wah bunga luar biasa geus teu kabayang ieu bakalna ecrotna dahar lapar geus datang ke hotel geus teu mambrih deui geus teu kokobok kaca langsung menuju restoran di hotel tingkat bawah barang dahar teh sangu na teu akur jeung urang asem lu tadi redek nikmat dibayangkeun orang asem teh kabeh geus tinggal seserian bae dahar salah teh dahar salah cak pegawena teh mah sakunaon dia seserian jeung kunaon teh di dahar padahal nu bisa ngomong Arab dijawab ku bahasa pasar kemis hasem atuh seserian kabehan 93an seserian kabeh nu dahar diicip-icip doang atuh takur jeung sungut biasa ngadahar uleg di dia aduh di situ dibere kadahar anu kos kitu Masya Allah can anggeus ta lapar can anggeus can beres geus teu kudu dalalar ieu mah langsung tunduh jam 12 peting jam 1 sarare geus ya ku tunduh teuing mah ku capek meureun sanajan lapar ge hees bae tetep udang isuk-isuk rombongan nu pertama gencan ngayakeun kegiatan ziarah nyana nungguan sapoe lantaran nunggu padahal dipersilakan di ditu besidik ziarah tiara tetep nunggu setia suk-isuk dibere sarapan heula alhamdulillah kabeh titah ka restoran datang ka restoran dibere roti beras jasa roti jeung daging hasem deui bae eueuh nu teu hasem di Irak hasem kabeh
Aduh, iya. Dibayangkan isuk-isuk jeung uduk. Orang nggak uduk di ditu mah, teh jangan uduk jana itu. Ya Allah. Ngan untung aya nu mawa Indomie. Di dieu kabehan geus persiapan ngan lantaran cek rombongan nu pertama ulah marawana naon sebab di bandara diturun-turunkeun. Watuh nu geus persiapan segala Indomie segala abon di dieu teu. Padahal orang di bandara ge henteu nanaon. Geus kos kitu kata balalakon. Teu meunang dahar meureun. Jadi padahal mah aya nu lulus maloba ngan di cek rombongan nu awal geus kudu mawana naon meureun kabeneran nu neleponan nu disaksrak teu meunang babawa. Atuh geus datang ka ditu aya nu lolos mawa Indomie diseduh cayu maloba ya otomatis Indomie hiji ku tiluan dieusian ku roti. Jadi nggak dari Indomie jeung roti nikmat teh horengan bisa dia jadi dikembangkan eta. Masya Allah ku lapar orang nanaon nih paingan baheula zaman perang bodogol jauh ge di dahar lapar teh bener baheula mah teu meureun kanyahoan bahwa suag ngeunah ge harita suag wibutun segala kitu awi nu ngora teh iwung meureun teh kolot baheula nyoba-nyoba bae coba ieu ngeunah teu ieu ngeunah teu ternyata ngeunah aya nu nyoba-nyoba berenuk mabok. Masya Allah berangkat isuk-isuk menuju Tuan Syekh Abdul Qadir dalam keayaan lapar kabehan teu meunang meureunanan ka Tuan Syekh Abdul Qadir mah nyaba teh seubeuh teu meunang kudu lapar kabeh tapi teu karasa sebab nu laparna kabehan teu saurang-saurang jadi kabehan mau duit anu jutaan ge eueuh beulieun eueuh sugan aya tukang kupat gitu roti balulu jeung daging ge teu akur rotina lain cara di Mekah haseum aya pilihan aya di Mekah mah pilihan aya ka dia haseum ka ditu haseum meureun urang ge mun ngadahar roti jeung haseum kitu gagah meureun urang ge jeung urang Irak ge garaga urang mah ngadahar sangu biek leumpangna beuleuh tanaga eueuh urang Irak mah garaga leumpangna Masya Allah gagah dibandingkeun jeung urang-urang mah 2 lengkahnya nama geus aya meureun 10 lengkah jauh bedana. Entak coba orang yang ngadahar roti jeung asem roti jeung asem tapi dahar tetep kudu atuh nambah cai nambah daun datang ke Tuan Syekh Abdul tapi di Irak alhamdulillah setiap 100 meter tentara tank baja 100 meter tentara tank baja geus nu bisa nyileut Haji Pendi ge nu biasa di dieu uha-uha di ditu mah besi ka tembak meureun teu loba omong cenah eueuh getihan ciut jadi geus sarua bae du biasa di lalagaan geus teu nyilek-nyilek acan besi eta bedilna dikairungkeun geus aduh tentara ambalaya pemeriksaan ketat luar biasa puing-puing ncan diangkut urut perang tank baja truk segala macem wah listrik ge para rotong kabeh jadi listrik ge encan ditata can aya tiang-tiang listrik encan jadi di hotel ge lain make listrik PLN cara kurang memakai genset kene jadi kabel-kabel sing wana gitu ngaranna sing suranteng di kota teh can ditata. Waduh mobil ge mobil bus dek liwat lantaran kabel nangambai kudu dikaluhurkeun heula can ditata
cuman geus mulai jalan-jalan, geus mulai dikedukan dirata ke berbagai kota, mulai dibangun banguna geus pohara jasa asana meureun leuleuh kitu masa tahun kedua negara rapih tambah di Irak. Lantaran di kota gedek menuju ke Tuan Abdul Qadir eta aya macet biasa di kota Baghdad teh macet biasa. Lampu merah. Dek lampu merah di mana aja listrik dah geueuh. Diatur bae ku tentara. Kasus beres datang ke Tuan Syekh, Masya Allah eta mah geus pohara hese nyaritakeun makom teh geus pang indah-indahna jeung pang agreng-agreng make kristal luhurna ge ya Allah nya tiis nya seni betah jeung asa disambut geus dinya geus pang pohara-poharana haju kapanggih jeung keturunan nu ka-15 ngaranna Sayyidah Khalid nyana beres ngadaroa di dieu terus nyana macakeun kulhu jeung doa deui terus ngadoakeun bahkan nitah ka imahna ngan kulantaran dek meneruskeun perjalanan lalakona panjang keneh lain embung ka imahna besi tersita waktu ayeuna cukup di makom bae lila di dinya teh terus berangkat di dinya nuruikeun perjalanan dalam keadaan lapar luar biasa. Roti masing pagulituk di mobil loba soba gede perut ngan teu as dasa tarot. Terus tias jadi dahar bae lumayan. Kadang-kadang di Caian saya tika barada empuk. Terus saya berangkat terus menuju penjarahan di pohara di ditu teh cek urang Irak nage hadal balad baladul auliya negara ieu negara para wali mantap pantang mundur pantang menyerah untuk memperjuangkan agama bangsa jeung negara nya nama ka Amerika nyebut naga syaiton geus we budak leutik ge mun urang nyebutkeun Amerika ceknya ada setan nyebut setan nang kencang nama budak leutik ge anti jasanya ka Amerika di bandara mah ngobrol kula jeung salah sahiji jelema bari nungguan anu tertahan teh dalapan ngobrol cek kula kep Saddam la'natullah ceknya teh bahwa cek kula kunaon bisa la'natullah cek jana abi mut bisa babi Saddam umi mut bisa babi Saddam akhi mut ami mut bisa babi Saddam cek ngomong urang nama abah maot ku sebab Saddam emak pae ku sebab Saddam dulur mamang kabeh pararae ku sebab Saddam wa la'natullah cek kulapan jadi kieu atuh beda kakarak hiji tanu di obrolan terus datang ke hotel isuk-isuk aya nu ditanya ke Saddam Saddam kuis cek Saddam hebat cek terus jangan ngobrolkeun Saddam mencar kurang mah memperjuangkeun agama bangsa jeung negara moal aya tanding Saddam cek kula wae tatu nu pararae cek no umi mut di jannah waduh ieu mah beda cek urang abah pae sorga mamang pae sorga gidam cek urang tiheula tinggal kami ieu tinggalun can ka sorga widih pohara tamata beda-beda pada sanagara ge kos zaman urang we ka Soeharto atuh ayeuna akur kepentingan nama ngalem nu teu akur kana kepentingan namanya kitu bae di negara mah unggal negara ge kuari ge kuari anu akur jeung kepentingan mah ka SBY atuh ngalem nu teu akur jeung kepentingan atuh nyacat kitu bae terus jarah ka Syekh Junaidil Baghdadi terus di tukangeun aya Syekh Sikti
terus dijajalan aya Syekh Bahlul, kemudian aya Nabi Yusa dinyezarah ka Nabi Yusa. Masya Allah, nusoku orang dibaca tafsirna Nabi Yusa di zaman Kangjeng Nabi Musa alaihissalam. Tak teh ayat nah horenganan di Baghdad kuburan. Masya Allah. Terus jarah ka Syekh Marufil Qurhi. Balik pindah hotel, lantaran jauh, jadi hotelnya pindah. Jadi didinya mah ditinggalkan we guys hotel teh booking dengan sapeting sebab mun balik di jam. Terus ziarah deui ka Abu Bakar Shibli, ziarah deui terus ka Syekh Marufil Qurhi, sambil ziarah sambil dongeng, sambil ziarah sambil ngadongengkeun Sahibul Maqbarah. Masya Allah, kabeh makom-makom para aulia Allah eueuh anu henteu agreng. Mun urang geus ka Baghdad hajun neuleuh Banten sedih biasa eueuh tai kukuna neuleuh Cirebon lah kumuh jasa neuleuh wali-wali sanga seunana naon di ditu mah masya Allah makom wali aya keanehan-keanehan nu pohara lantaran urut bom panas di makom Abu Bakar Shibli. Terus naik ke luhur pas ka handap asup aya juru kunci na biasa bungaheun jasa neuleuh urang Indonesia bisa ziarah ke Baghdad pohara jasa ngahormatna ka urang. Arti nama berarti pecinta wali-wali Allah luar biasa. Sub ka makbaroh kunaon datang ka jero tis tanpa AC. Boro-boro AC listrik ge eueuh atuh di ditu. Tapi barang asup ka makomna nu di luar sakitu panasna pohara datang ka jero tiisna pohara jasa leuwih tibatan AC. Nanyakeun kula cek urang ieu kunaon bisa tiis ki di luar mah panas geus kala luar kabeh kula mah pandeuri. Terus tadi tanya cek madahana nu boro-boro ente cek kana anak ge mun cek ngomong urang nama abeh cereh abeh tereh we mun teu diarabkeun atau teu bisa meureun bahasa Arabna. Boro-boro ente urang jauh anak ge nu di dieu ieu heran terus bae cek kana. Ye heran teh terus bae datang ka kuari tiis teh urang dia ge heraneun di luar sakitu panasna asup ka jero tiis. Oh atuh komen teh nu kakarak cek urang mah teh. Jadi urang ditu ge aneh. Iyalah Abu Bakar Shibli itu silsilah nu sok dibacakeun ari haul teh orek kuburan ada di ditu kabeh. Masya Allah. Baghdad ditanya ke orang ditu kam yaum antahina sabaraha poe maneh di dieu cek kuring salasa ayam. Wah 3 poe batu moal kamal anggeus hina asara ayam ceknya 10 poe di Baghdad tah wali anu kakarak rada deureus atuh 3 poe baca kita tuh moal kaburuna naon. Jadi loba jasa wali anu sok urang maca kitab aya sejarahna aya pengarang-pengarang kitab eta makomna di Baghdad. Jadi henteu kasaksar kabeh jangan 3 poe di ditu tapi nu dimaksud mah kadatangan kabeh. Terus tidinya diberes di Irak ngendong menuju Teheran dekat Iran. Berangkatlah rombongan nu awal tetap ti heula teu bareng naik kapal. Terus datang ke Teheran, di Teheran ke Mashhad, kemudian itu ke hotel. Rombongan kedua gesarua ke Teheran, kemudian ke Mashhad, kemudian ke Iran. Datang ke Iran pohara jasa agreng dan kadaharan kadaharan luar khusus produk
Iran nanyakeun kula makanan-makanan Indonesia asup teu kade cekeun lah nah Masdud teh naon kara oh Kang Den Pepet Masdud teh oh Kang Den Pepet teh orang berarti di embargo cek di Iran teh nu asup produk-produk luar teh makanan-makanan luar barang di embargo ku Amerika khusus produk Iran baik jadi barang datang ke Iran nu diperkirakan rada beda dahar leuwih antep hasumna di Iran warah jasa di Iran geus teu manggih sangu tah geus 4 poe teu manggih sangu Hese ke roti deui aya ge sangu pararanjang teh sangu nu beasna pararanjang bear lamun kurang dikitukeun molos ka dieu aju pasakarlana geus teu akur jeung urang ambeuna diberean bawang putih sagala cuka sagala macem-macem Masya Allah cek orang teh lamun dibere kekenceng urang di tangga goreng sangu eta ngeunah meureun itu kan kekenceng ban itu di hotel banyak kekenceng itu boleh kekenceng ku penjaga hotel tahu dia cek janda teh seberes sila lakon tidak harus 4 poe ada roti we kula ngadoa we ka Gustilah Gusti ja urang dia gitu dalah harga roti kuat lagi mudah-mudahan dibere kuat dibere karuat bae kabehan seuserian bae lapar teh seuri ieu mah pohara jasa komo mun soboh meureun ieu mah lapar ge seuri bae geus boga bae nu aya meureun kasilep ku bungana kapanggih jeung para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala inna auliya Allah la yamutuna wali Allah mah teu maot meureun urang datang ka dinya disambut tak cek almarhum Abah Madatu ai ziarah ka wali maka Kangjeng Rasul geus teu kudu babaca jayana ti jauh kene geus neuleukeun malah urang ti nagara ge teh digupayan kunyana kita datang ka Irak teh ja anu boga duit ge teu digupai mah teu bae ja anu sehat ge teu digupai mah teu bae digupai kunyana datang ka ditu geus disambut terasa perasaan disambut nate terus datang ke Iran menuju Imam Ghazali ngan begitu isuk-isuk berangkat terus nungguan aya nu tinggalin deui bae rombongan haji Demang boga panyakit naon meureun danyana tinggalin teu meunang naik kapal padahal mah surat-surat teu komplit teu beunang aya meureun bangsa limaan mamiti rombongan Ki Uding Putat tinggalin nya nama gara-gara mui meureun nya tinggalin deui istighfar meureun nya datang oge ka ditu sore-sore teu beunang boga salah sal boga salah tinggalin sarua getih da geus beda lain beureum deui hampir hideung nya ge sebab hampir teu kabawa ku kapal datang dari itunya nengge sore alhamdulillah hampir geus ditutup pintu gerbang makom Imam Ghazali tapi jana masih kena bisa samobil leutik masih aya nu tertunda teu meunang 5 deui di Mashhad geus leutik hate wah ieu mah geus moal geus telepon-teleponan harti da geus belah atuh sawareh mah geus teruskeun bae kami mah meureun moal ka Mashhad nungguan di Teheran terus itu bakal ke mana ka Dubai deui terus ka Jeddah kemudian ka Madinah geus leutik hate sawarehna tetep hayang keneh hayang ka Mashhad kula di dieu terus ngadenge barang aya nu tinggaleun mah nya cek kula kudu tinggalin ieu di kunaon ieu sih ngadoa lah kula ka Gusti cek kula de jero hate bi karomati Sultan Aulia wa bi karomati Syekh Junaidil Baghdadi wa kibikan terus saya dibaca dina hate karomah Tuan Syekh Abdul Qadir jeung para wali nu sejen Gusti rombongan nu tinggaleun ieu mangkadeng di kuburan Imam Ghazali geus 7 jam nungguan geus 7 jam
jadi di itu baca naik kapal yang geus leutik hate geus asana geuna moal kajidah bisa balik ka teureub asana ieu geus leutik hate. Masya Allah keayaan lapar kemudian atuh ditungguan nungguan ge terus bae kesel isi bisa apa henteu tapi aya kamodelan nu memperjuangkeun ge geus seseleh teu bisa isomanya asana rombongan ieu mah geus moal bae kula ngadoa ka Gusti lantaran barang diinformasikeun kiai nu itu mah asana moal bisa ka dieu lantaran ieu wallahu a'lam aya naon meureun jadi teu bisa naik kapal langsung ngadoa beres ngadoa nyana ge heraneun rombongan haji Demang tah heraneunna kumaha jol bae aya jelema janggotan kumaha orang Iran mun ceuk ngomong urang nama eta ge pengurus ge teu wauheun eta urang Iran ge urang Iran kanyana teh teu wauheun datang aya bae tah jelema cek ngomong urang nama deuk aya deuk eueuh tah surat-suratna lantaran ieu deuk ziarah ka para wali geus gerepekeun ka kapal waktu dibuka kapal mah geuning geus deuk berangkat geus ngeong dibuka deui tah lawang kapal heran waktu lumpat udah kapal jadi model ieu mah aya penumpang udah kapal aduh guys aya nu dibalangkeun naon beur nyaho minuman nyaho sangu pokona balangkeun geus geus teu perlu nu kos kitu penting awak asup bae geus batuh cek urang ditu pada teh dibalang-balangkeun sabodo geus asup ka kapal ge eueuh kursi-kursi acan di jero kapal geus teu kabagian kajeun nya di WC ge penting ka bawah bae tah eta lalakon model jasa. Jadi aya sedih lantaran loba nu tinggalin bae aya bungahna begitu geus ditelepon deui bahwa itu kuari geus naik kapal alhamdulillah lawang gerbang pintu gerbang Imam Ghazali na ditutup nyanana di kapal kayaknya tuh cek urang teh datang ge teu bisa jarah berarti ya mohon ka ketuana coba pangomongankeun supaya ulah kabalik memang bieu tamu jauh teu bisa cekana jadinya nama jam kerja berarti 5:30 paling lambat ieu maghrib tutup jam 5 5:30 tutup mun di urang mah jam kerja nyana geus kami mah ngalaksanakeun urusan pekerjaan geus dimana geus datang ka waktu tutup bae itu masih di luhur kapal kan ngan nyanana tetep teu balik cekulet ya Gusti ja Imam Ghazali lain jelema leutik wali Allah hujatul Islam manya ieu ti Indonesia aya nu teu milu zarah ka Imam Ghazali jelemana di awang-awang kene di luhur kapal kene datanglah ka Masad langsung naik mobil leutik berangkat datang ka dieu mohon cek jana teu bisa ieu Bang mohon ieu mah supaya zarah antaran ieu kami mah ieu ti Indonesia jauh Agus teu naon cekna 2 menit bae. Agus asup mah sabaraha menit bae pan urang. Penting buka lawang. Dieukeun we 2 menit Agus. Cek dia teh 10 menit ya. Oke. Berangkat. Manggaring ti pintu gerbang teh datang ka ditu ge moal bisa 2 menit. 5 menit mah kudu jauh. Lempang terus. Sabodo geus aya di jero mah urang. Aju nu asup lagi kuabehan bae geus urang teh. Abeh kakunci kabeh atuh kabeh ada asup deui daripada jana doang ke dikunci di jero bermasalah deui bae aduh geus pohara jasa ieu lalakon tungtung gamati sedih kaseuri deui kabunga tetep lapar mah lapar wae eueuh sangu di ditu badah roti deui Masya Allah arasup deui ka Imam Ghazali jadi 2 kali ziarah lantaran ngabarengan rombongan nu terakhir beres ziarah kalaluar ka hotel ai kami manggeus di hotel nu ieu mah pan encan takarak datang ti kapal langsung ka hotel deui hotel mah hotel bintang serba leuk hotel manggeus walaya tandingna
lantaran cai tiis aya cai panas aya atau toilet tege luar biasa. Mun urang bisa teu kudu ngisang make leungeun. Mun bisa mah disadiakeun ieu toiletna paranti miceun dihandap paranti ngisang. Jadi mun dipencet eta geus aya caina pas kaliang. Orenganan eta nuleuk mah kos kitu. Geus pokona hebat da je atuh hebat tinggal hebat urang mah biasa ngisang di padasan atuh teu dipake. Mun nyahun nya sia aya ieu jang naon tetep bae urang memakai biasa bae dihandap bae. Nyana ge mun bisa ngomong mah ngomong heuy aing paranti ngisang ye. Teu bisa make urang serba pencet kos kitu masyaallah istimewa jasa. Tes mandi mengeunahun jasa anduk nage sapoe ganti temu hotel bintang goreng kos kitu kadaharanana aja pohara ngan tetep sanggup meueuh roti deui bae jeung daging asu di dahar salah istimewa di Iran. Jadi orang restoran teh bisa muka memeh jam hiji muka teh restoran jam hiji kapanggih sangu sanajan sangu samin ge sanajan sangu hasem ge ngan tetep kudu jam hiji bae. Jadi ditangkep orang Iran mah mun muka restoran buka memeh jam hiji ditangkep ku pemerintah. Kula nanyakeun kunaon emang eta bisa jam hiji bae cek urang itu deuk iraha mikirna atuh ai dahar bae mah jaheuh. Jadi jangan mikir ti isuk teh nu belajar teh nu maca Quran nu maca tafsir maca nu belajar ke dahar-dahar jam hiji. Di Indonesia mah encan 2 piring isuk-isuk can beres. Can anggeus di Indonesia mah geus masyaallah. Di imahna geus nyarap datang ka dieu aya tukang uduk hantem deui bae. Geus pokona mah di urang otak belet otakna. Tak rakyat bisa ngomong gitu dek iraha mikir dah cek cenah dahar bae mah bener nu mantak istimewa kuari lamun terbuka saingan jeung Amerika istimewaan Iran nuklirna hebatan Iran. Baheula Salman Al Farisi waktu perang Khandaq Salman Al Farisi teh orang Persia ngaranna berarti orang Iran. Tanya-tanya ku Kangjeng Nabi lamun ilmu aya di aras niscaya urang Persi nu pangheulaan ka aras. Saking hebat-hebatna pemikiran urang Iran Kangjeng Nabi nyarita kitu. Laukanal ilmu fil arsy lamun aya ilmu di aras nu pangheulanna non ngudag ilmu Persi cek Kangjeng Nabi. Kula baheula mah eta maca hadis eta isi hebat amat urang Persi kumaha barang pas ka Iran kaharti. Istimewa jasa orang Iran. Jadi berpikir terus bentak ayatullah tete dibawa di atas raja keputusan nanti ya. Kumaha cek ayatullah. Eta ayatullah teh yang mencapai ayatullah teh kudu kumaha lain lalakon. Kudu hafal Quran, hafal tafsir, hafal hadis yang menjadi ayatullah ta ayatullah Khomeini ku ari ayatullah saha gitu. Nah inilah ayatullah tadi Iran teh. Terus ka Sayyidah Husain, masya Allah eta makom Sayyidah Husain leuwih agreng deui nyuk gede na pohara jasa. Terus ka makom Ali Ridho, makom Ali Ridho meureun di tengah masjid ge sarua jeung Masjidil Haram gede. Sarua jeung Masjidil Haram gedena jeung indahna agrengna pohara jasa. Kurang kakarak neuleuh Masjidil Haram geus pohara barang neuleuh ka dinya masya Allah pohara jasa. Kaagrengan mah agrengan di Iran jeung Madinah ge jeung Masjid Madinah masih kene agrengan Masjid Sayyidina Husain. Urang kuari boga pirus hiji ge diusapan boga batu nu beureum teh naon gara-garana tah nu beureum lain nu beureum nu sok duit tah eta teh diusapan segala jamrud segala sapir barang datang ka Iran isin sebabnya nama batu pirus ditempelkeun di bangunan segala jamrud segala
kitu naon kar sapir yellow segala blue sapir ya sekurang ulah pada kecingsin sia isin dia tuh isin tuh masya Allah mantap guys urang mah hiji ge diusapan di ditu menjadi hiasan masjid di tihang di dinding geus di luhur kristal mah dulu batung mah geus nilaina geus tah mah hese nyaritakeunana geus ambalaya hiasan-hiasan teh di Iran mah ya Allah ya Rabbi nailah masjid-masjid di itu diutamakan imah mah tepati sabaraha tapi masjid di Indonesia mah masjid mah teu sabaraha tapi imah mentak orang itu bertahun di masjid ya lantaran masjidna ku kabehan dibangun diagreng-agreng sebab masjid mah ieu Allah jeung kabehan atuh neuleuna nilai ganjaranana us masyarakat wabeh hayangna ka masjid indah jasa masjid resep jasa geus pokona moal aya 2 tandingna di dunia meureun kaindahan masjid di Iran di makom-makom wali-wali Allah geus pohara jasa can manggih urang mah kakarak ka Masjid Al-Mahrib ge geus pohara jasa di ditu ustaz tai kukuna acan tah juduit nu marere kadinya teh numpuk miliaran nu dolar teh nu real teh eta barang kula nanyakeun duit kumaha eta pan loba amat satahun sakali diangkat emang eueun udaekeun sieun jadi kakaramat wali teh nyokot duit di dinya teh sieun itu Syekh Abdul Qadir ge terus maca ya Rabbi bil Mustafa cek ulah letik-letik merena lantaran orang jauh atuh kelede merena teh juta lah ngajuta tina 90 teh 120 jeung urang Jawa ngajuta dibikeun mungin cenah cek nya nembung teu dipaksa bae dibikeun ku kula tarima kunya dikadiakeun bae cek nya teh pan aranjeun ka dieu ge deuk ziarahna ka Tuan Syekh geus mere ge ka Tuan Syekh ulah ka kula tah lamun di Banten kos kitu muantep kabangun nasana Banten deh ya Allah ya Rabbi di Banten mah koplak dikunci na dunya kelana nyana lain jang masjid bego meunana aduh jauh jasa jeung di Irak jeung di Iran padahal keur susah keur perang di Irak embungeun nyokot duit di makam teh sieuneun ka wali Allah ya Allah ya Rabbi ta duit medak keur dibangun makam Syekh Junaidil Baghdadi meureun urut perang retak aya dibangun ku ari makam Syekh Syirih Siti dua ngarendeng dibangun belah dieuna aya rambut Kangjeng Rasul jadi aya rambut Kangjeng Rasul di dinya diberangkas sabaraha lapis beureun kuncina diberangkas ya, kabehan dari saurang-saurang maka mirskop kula mah teu kuat asa aya bae Kangjeng Rasul teh aja nyili beula ke terakhir bae tuh dulu kabehan ka rambut Kangjeng asa neuleuk Kangjeng bae neuleuk rambutna ge masya Allah teu nyaho aya rambut Kangjeng di dinya korenganan keur waktu Kangjeng haji wada dicukur tahalulna rambutna dibabagikeun ka para sahabat aya salah sahiji sahabat nu urang Iran kemudian nu urang Irak kemudian dibawa ke Irak diabadikeun lah asli rambut Kangjeng diteundeun diberangkas kami kabehan bisa neuleuk melalui mikroskop masya Allah eueuh nu henteu syahdu eueuh nu henteu berperasaan Kangjeng aya lantaran ningali langsung ngadoa kulantaran kula mah asa aya bae Kangjeng teu kuat nyelib sorangan aya dipimpinlah doa ku Kiai Halwani di Jawa beres kula diudag-udag ku didinya juru kuncina minta foto jeung kula nyana moto kula terus kula cicing bae beres terus tetep nyana nitah neuleuk ka kula kadinya deuleu haju ngadoa cek nyana kula deuk ngaminan cek ngomong urang nama henteu kula bae milu bae henteu cenah kula tetep titah neuleuk jadi titah ngadoa nyana ngaminan kula ngadoa beres
beres gadoanya ngaminan terus ka mobil aju diudag-udag kunya tah jadi ieu naon karang-karana kolambu sajuda di lubang jadi dibikeun ka kulana geus aya di mobil nyanana neangan ka mana aya dibikeun sagesa dibikeun dibere duit embungeun isieun jadi di waliullah mah urusan dunia teh isi kitulah lalakon teh tah geus kalima kagenep poe lapar keneh teu seubeuh minum teh cai deui cai can wagi-wagi sangu tapi tetep bae ganaraga biasa nah ieulah kaistimewaan jati dahar ge gagah terus ka bumi Sayyidina Ali ya Allah Sayyidina Ali karramallahu wajhah ka bumi na eta imahna Sayyidina Ali Gusti Allah raja sadunya pan baheula teh khalifah terakhir eta kamarna 1,5 meter ka 2 meter leutik kamar anakna Sayyidina Hasan jeung Sayyidina Husain eta ge sarua 1,5 meter ka 2 meter leutik dapurna 1,5 meter kali 2 meter leutik tempat tamu na parantinya na kadatangan tamu eta teh 2 meter persegi Masya Allah leutik jasa terus ke Masjid Sayyidina Ali nu parantinya na ngimaman instruksi dan lain sebagainya di dinya di masjidna oreng baheula Kangjeng Nabi itu naon ngaranna Isra pertama turun di Thayyibah kadua turun di dinya tadi Kufah aya tandana di batuan di jero masjid ieu lah urut Kangjeng Nabi turun waktu Isra Mi'raj jadi merah tadi dinya titah turun ku malaikat Jibril inzir ya Muhammad turun salat dinya tah kami sarolat diurut salat Kangjeng belah dieuna aya urut salat Kangjeng Nabi Ibrahim aya merekan salat belah dituna ya deui tanda urut jelema di ranjam baheula teh aya jelema beteungna awewe reuneuh sanes sareuneuh disangka zina deuk diranjam deuk dipaehan datanglah Sayyidina Ali cek Sayyidina Ali kunaon dia we ieu deuk diranjam lantaran zina kok kanyawan zina ieu hamil cek marehanana di luar nikah cek Sayyidina Ali ieu mah lain hamil ieu hamil buktina lain ieu mah lain zina pan ieu buktina ieu gendut yes diusap ku Sayyidina Ali set begitu diusap mules beteung keluar horeng nu kaluarna teh muncak urang mah eta teh tangkara nu sok disawan wideung teh lentah tuh cek Sayyidina Ali lain hamil teman lentah nu kalaluarna jadinya lah aya para urut katinggali karomah Sayyidina Ali waktu ngusap beteung awewe nu disangka eta hamil bakal diranjam ternyata orenganan lentah penyakit sama cek Sayyidina Ali beuh lamun hakim ko Sayyidina Ali kawean moal kasalahan kabeh di urang geus teu puguh nyikut teu puguh nyetruk teu puguh naon deui teh geus nyikut geus nyetruk itulah lalakon pohara jasa tah ieu kosikat jadi kesimpulan lawangan di Iran lantaran Syiah jadi orang tepati resep ka Syiah mah geus dekat ditu mangga teu ge kajen sebab bahaya nu bodoh mah bab ziarah ka Sayyidina Husain teh datang ka lawangna sujud cenah lawang lesang urut sujud datang ka ditu naon caririk di makam Sayyidina Husain pohara jasa kitu kene ke makam ahli ridho aju azan lagi ditambahan ya asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah asyhadu anna muhammadar rasulullah asyhadu anna aliyan waliyullah tambahan jadi di Iran mah azan teh asyhadu anna aliyan waliyullah hayya 'alas shalah akur ka ditu nama
kan jadi sahabat nu diaku ku Syiah mah kecuali Sayyidina Ali ilah sasarna Syiah teh ngan ai ka ditu mah di akhirat nama atuh kumaha Gusti bae lantaran ai nyembah nama sarua pangeran Allah Kangjeng Rasul nama Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngan teu akur jeung ahli sunnah wal jamaah mantak bentrok bae is Amerika ngalawan Irak seseleh lantaran ruhul jihadna tinggi jasa boro ngalawan kolot ngalawan budak ke geus pohara diadukeunlah Syiah jeung Sunni timbullah aya bom bunuh diri ieulah buatan Amerika anu dientepkeun ka Syiah mentak ngadu lah Sunni jeung Syiah geus kuari tentara Irak anu masih kena di negara naon ngaranna berkeluyuran ieu ngamankeun lain ngamankeun tentara Amerika mah geus balik Amerika ruh cekena geus balik kabeh ka ditu tinggal aya bom bunuh diri buatan Amerika ialah diamankeun mantap teu kapake pemerintahan bayangan buatan Amerika nu kapake tetep pemerintahan buatan rakyat jadi aya dua pemerintahan di Irak mah tengaku nyana ke pemerintahan buatan Amerika sanajan ku ada di bawah Amerika tetap pemerintahan nyana nyieun khusus presiden jeung nyieun perdana menteri presiden ahli sunnah wal jamaah perdana menteri Syiah geus dihijikeun mentak pidato terus unggal poe Syiah dan Sunni harus menyatu mentak gontok-gontokan ku ada di Irak aman Amerika tercengang deui bae diadukeun tetep teu berhasil jadi kuari Amerika tinggal mengkol na bae kuari hutang na ambalaya tentara na loba nu paeh di Irak mah paeh teh geus jadi biasa tapi kafir mah paeh teh apan jadi nyeri kemudian loba nu arasup Islam ngan teu dipublikasikeun balik di Irak tentara Amerika loba nu asup Islam bahkan loba anu dipenjara kuari lantaran manut ka Irak hartina jadi Islam jadi muslim nah, di Irak mah nantangan keneh bae hayu gara ka dieu deui Amerika cakna gelut jeung aing mun cara ngomong urang sakitu geus ngap-ngapan nangtangan keneh bae kitulah ruhul jihad anu tinggi pas datang ke Iran isuk-isuk narongton TV kabeh urang Iran aya naon isi narongton TV korenganan TV terbuka jadi najed keur adu argumentasi jeung Obama cek rakyat hari inilah penentuan antara perang dan tidak waduh ya mun perang aing di dieu keneh siang ngeunah ge aing aduh teu pareres jasa ieu kaduhung nanya aing ka sia orangna nonton TV ge jana mah kabeh teh penentuan perang jadina jeung teu poe ieu aduh semerigak bulu urang ieu hayang geura ka Madinah bae lah cek urang juat jasa orang Iran lah ju nanya ke rakyat dah kumaha siap jasa perang lantaran bakal menang jasa ngalawan Amerika ju beres tete adu argumentasi adu dalil kula nanya deui kumaha tah hasilna Iran siap perang jeung Amerika cuman karena cinta agama rakyat jeung bangsa perangna ulah di negeri Iran perangna siap kami ke Amerika kami nekna rusak Amerika atau di lapangan mana adu kekuatanana gitulah najed tanda tanganna ulah di Iran pokoknya siap perang datang ke paeh rakyat Iran asal ulah di negeri Iran kami siap ke Amerika tentara Iran kabeh ke Amerika dek paeh dek hirup kami siap saumur hirup dek ngalawan kafir kahiji atau di lapangan mana perangna asal ulah di negara tak itulah keputusan nana akhirnya Amerika sieun cekena embung atuh di negara kami mah cekena keputusanna teh jadilah poe eta tah aduh cek urang aing 2 PD ieu di Iran ieu 2 PD bahaya Gusti Allah nu agung itulah eta pas pas keputusan najid nyaritakeun tentang keputusan perang poe eta jasa masya Allah
barang ngadenge keputusan seperti itu Amerika tetap mualwaka atuh tadi Iran mah. Jadi ulah nanya ke rakyat Iran kami mitip budak nu karak gede kanu dewasa kakolot di hotel supir satu suara kabeh di Iran maka presiden aja geus mislekna hiji nya nama presiden teu boga sapatu bagus, dua teu boga jas bagus mbungen, tilu teu boga mobil bagus, opat imah nageh sederhana dibere imah kenegaraan embung make na jadi cak rakyat na langsung ngomong katilu nya nama ieu mobil-mobil pentaris teh dipake na teh khusus jeung urusan kenegaraan bae urusan rakyat di luar eta teh dipake lampu ge nya nama lampu sorangan bae ke urusan negara kakarak make lampu negara. Jadi inget-inget ka Sayyidina Ali karramallahu wajhah mentak satu suara rakyat nu nganggur tetap dijamin baik digaji baik rakyat nu nganggur digaji di Iran namun daek sekolah geus teu kudu mayar boh urang Iran boh urang luar negeri Mesir nu sakola di Iran Indonesia nu sakola kabeneran kapanggih jeung urang Indonesia nu sakola di Iran cakna gratis jasa. Kemudian orang mamana nu sakola di Iran gratis bahkan lain sakadar sakola na hotelna gratis daharda gratis sagalana pokona asal daek bae lain bae rakyat Iran aju nanya deui ngobrol di mobil ieu kabehan ge nu digawe di Iran mah sakadar ulah nganggur doang sebab geus digaji ku pamarentah. Masya Allah etangan boga minyak-minyakna doang di Indonesia memun kos gitu leuwih-leuwih ti kitu sebab naon atuh melak suwege jadi dangdeur di urang ya Allah ya Rabbi geus pokona mah nya mun nyaho ka Indonesia kos kieu atuh geus kabitaeun jasa di Indonesia geus pohara kakayaan Indonesia teh geus kabeh dunia nyahoeun tersubur sadunia adalah Indonesia. Minyak aya di Indonesia, logam aya di Indonesia, emas aya di Indonesia, besi aya di Indonesia, kadongdot aya di Indonesia. Sambal aya di Indonesia segala. Masya Allah. Nanti ada yang serikeun urang ngobrol jeung urang Iran teh Indonesia mah hatina nagarana subur kaya ceknya tapi rakyatna miskin. Nyahoeun tah urang Iran ge. Urang Iran teh ka urang Indonesia nyahoeun nagarana subur cekna rakyat miskin. Di Indonesia mah negara di Iran mah cek urang mah negara boga minyak-minyakna doang tapi rakyat mahmud. Rakyat kaya. Dek digawe dek entengan prinsip orang Iran tetap kudu belajar. Masya Allah cara gojasa lempang lagi nu beled di Iran nu beled jadi lamun lempang tak fokus urang lamun neuleuh di Mekah bae datang orang Iran atuh mun sai urang mah tilu kalinya geus beres nya geus beres eta mah urang kakarak tilu ideran nya geus beres. Nu tadi teh ka mana cek urang gandeng Allahumma geus geus urang kakarak tilu ge aju ngaso kunaon deui nyekelan suku disek-serikeun ku urang luar negeri Masya Allah etalah lalakon ziarah terus Madinah mah geus biasa ziarah ka Kanjeng Rasul terus ka Mekah. Jadi salila perjalanan alhamdulillah eueuh nu muriang eueuh aya di hiji bapakna Haji Rura Oji terakhir di sekolot bae didorong-dorong terakhir sapoe dedek balik rada muriang panas tapi ku hari biasa balik deui alhamdulillahirabbil kukula disalam-salamkeun sekula assalamualaikum ya aulia Allah assalamualaikum ya udah minta lamin ti murid-murid kula ti kawau kula kabeh disalamkeun ka Kanjeng Rasul kabeh disalam-salamkeun nya nama teu maot ti nyaho wa kuari ge nuturkeun meureun mana coba nuruk salam teh barang di deuleu oh itu di juru jakeur hes jakeur Masya Allah
kesimpulan nama ziarah malamun can ka Baghdad macan nyaho luhurna jeung gedena para wali Allah di dituna gedi agung-agung ku urang dituna pohara jasa di Baghdad. Jadi orang eta Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani teh Gelan teh Iran, jadi kelahiran nama Iran tak dibaca kukula di kitabna min Tobaristan, orang Tobaristan Gelan, orang marang ditanyakeun Gelan Tobaristan eta Iran nyanati Iran masantren ka Baghdad nu dibegal teh ya nyarahoun urang ditu ge sejarah eta teh ya sejarah rusuk urang dibaca teh ya oh kula nyaritakeun gitu teh bener naam cek yen aya di dieu ge kitab da sok dibaca ngan make bahasa Persia cek kula atuh bahasa Persia mah aing ge ngaluarkeun aya bahasa Sunda tuh sih bahasa Persia bahasa Arab lain daun lain bahasa Persia apa ya bahasa itu kitab dah khusus jadi kos nu kurang dibaca teh persis ngan urang mah disundakeun ti Arab itu mah asli na bahasa Persia jadi jaritakeun Tuan Syekh Abdul Qadir lahir di Gelan eta Iran cekiana Persia Manuk Tobaristan jadi jajahanna baheula teh pan diserang ku Soviet eta jadi dibelah-belah Afgan Tobaristan terus Afghanistan eta baheula mah Irak jeung Iran ngahiji kemudian dibelah eta teh kuari masih Gelan teh masih kene Iran kene ti kota mun hayang ka negeri Gelan ka kampung kelahiran Tuan Syekh Abdul Qadir 90 kilo jauh tadi namun bangsa 20-30 kilo dek lantaran 90 kilo tak kagelan teh teu kudu ieu nama pesantren tah eta tigelan ka Baghdad lantaran saat eta kiai-kiai Abu Sa'id teh eta teh ayana di Baghdad Syekh Yahya ayana di Baghdad jadi guru-guru Tuan Syekh Abdul Qadir maher saat eta ayana di Baghdad geus nyana masantren lah ka Baghdad terus perjalanan nuku urang sok dibaca teh bener teh di ditu ge sok dibacakeun ngan hajut teu balik deui ka negrina lantaran muka pasantren majelis taklimna masyaallah saablag-ablag jadi dimakomkeunana diurut imahna kemudian pasantren majelis taklim ngan meureun baheula mah ribuan ku hari mangajina meureun ku incu-incuna saetikan jadi okos anu kumasih henteu ditincak ku jelema teh wah majelis taklimna pohara jasa pemerintah mah aya 20.000 30.000 ge asup ka majelis taklim gedena ngan geus teu katincak ku jelema ku hari tinggal urut-urutna bae artina ngan gara urut sejarah baheula belah dituna di deket majelis aya anakna dimakomkeun di dinya ngan kurang pati daratang ka ditu geus tinggal bangkos bangunan kolot bae ngan gedena eta majelis taklim pohara meureun baheulana ribuan ngajina Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani nailah tinggal pati laksanana konon lain cerita naon gitu ngaranna sakadar carita horeng asli dongeng cak urang ditu Amerika ngabom makom Tuan Syekh Abdul Qadir terus-terusan bertubi-tubi tapi eta bom teh nyaliwah bae terus bae nyaliwah bae aya nu datang kadinya duka tengah ieu makom ieu majlis pandinya aya pelataran gedena ge luar biasa pelataran henteu daek ditu sababarahan mentak jadilah paranti kitu ngungsi jadi masyarakat Iran lamun pobah dinya keur diboman ku Amerika kadarinya aman ilah karomahna datang ka kuari Tuan Syekh Abdul Qadir teh lain sambarangan eueuh tanda-tanda urut kabom tama pasantren majelis salim jeung makom Tuan Syekh Abdul Qadir padahal ieu jalan belah dina mah beak kabeh raretak urut dibom inilah jadi ke zaman perang kamari kadarinya ribuan manusia nyilip ditongton jadi nongton teh orang didinya nongton beonet teh ta non karo bom teh masyarakat teh didinya lantaran nyana geus ngarasa aman dia semua lain mah di dieu mah
tadi nonton teh orang mun sakapeung waktu dulu di TV nonton teh tah didinya nonton siang ka ditu padahal mah ngabomna ka dinya teh ke asal geus deukeut teh ka dinya medok ka dinya surak urang ditu hore teh bare surang Irak ya dasar Abu Nawas kabeh seserian nonton bom teh didinya orang lantaran aman jasa. Masya Allah telah mentok kuaria jubel dan ziarah teh sakumaha naon bae terus teu eureun-eureun sadunya di mana-mana daratang kadinya tak begitu datang orang Indonesia aneheun isi jelema tah lain ceknya leutik amat hebat terus orang Mesir segala waduh walal deh nu datang teh ya wala leutik aja tambah lapar pan berarti leutik bae pan Masya Allah Gusti Allah nu agung berangkat Iran ke Teheran ke Mashhad ke Dubai jadi ke Madinah sapoe 3 kali naik kapal capek naik kapal ti mimiti sieun datang ka teu sieun datang ka resep datang ka olab naik kapal naik kapal deui kita berangkat teh sapoe 3 kali naik kapal teh ti Iran ka Teheran terus ka Mashhad terus ka Jeddah 3 kali naik kapal Masya Allah di Jeddah karak naik mobil ke Madinah naik mobil tambah jadi kesimpulan nama ziarah tegas alhamdulillah berkat doa kabehan kurang kabehan ziarah sanajan rombongan kula hungkul nu ziarah tapi kabeh dizarahkeun ku kula dizarahkeun supaya di aku murid kabehan teu diwijil-wijil khususna nu ngaraji di majelis taklim di dieu umumna dulur-dulur urang kabehan ku kula dibejakeun ka Tuan Syekh mudah-mudahan dianggap murid tah kitulah lalakon ziarah barang datang di kapal ku kula ditanya ka sababaraha jamaah ya urang geus datang ke Jakarta mun gratis kita ka Iran deui woi ceknya ieu candahar gratis semungeun bu aja pending ge ditanya ji da kadu ka Iran ge heula ceknya nu sanggupeun ditita ka Iran deui ceknya aduh can kabayang hayang geurang ngadahar goreng sangu ya Allah ya Rabbi nya hokos kitu mah tah pamimpin aturan mere beja ka urang kumaha mere beja lantaran di ditu sangu geus di dieu nyieun kupat anu tetel teh naon garang-garangna anu padet sekel tanyain buras atawa nyeun kitu kupat sekel bejaan aturan mah sebab di itu sangu datang ka ditu nya mau mal basi saeutik malah mau salah geus atuh nya hok kitu mah nyeun kupat be jadi urang datang ka ditu nyeun dar kupat bisa nyeun warteg urang di ditu ya Allah ya Rabbi jadi lalakon pohara bungahna aya ketika atuh kitu kukumpulan kabehan seserian kemudian di hotel atuh serba bintang hotelna luar biasa kemudian atuh sedihna loba nu tinggalin jeung lapar ai gregetna ieu pamimpinna teu ngurusan endahannya milu ka urang ternyata pamimpin tapi nyana milu ka urang wah ya teh akur ya urusan dia tapi geus kos kitulah alhamdulillah tetep henteu dikukumakeun sebab nyana nu ngajalanan atuh geus masalah kukula tetep dinasehatan aya sababaraha urang deuk marah ceuk kula ulah marah geus aya tulisanna di Lauhil Mahfuz aju cicing deui sungutna cicing hateuna tetep henteu ji atuh deuk marah batu sarua suku lagi hayang marah ngan deuk naon tuh marah mun kitu mah marah aja berubah jam moal mending ulah marah geus di nolkeun we ieu mah geus kabeh geus aya tulisanna ti Gusti Allah geus bae ja boro-boro nulungan batur pamimpin ge pugunya na kakarak datang ka Irak nya na ge bermasalah di sarua bae
hampir teu ka bawah pugunya ge pamimpin. Nah gitu kan aya gaid-gaid di ditu Habib hiji Habib Hisyam, kedua Habib Syekh. Jadi aya tah jelema nu istimewa di Irak jang komunikasi ke atasan-atasan ketika aya kendala. Italah alhamdulillah ke sewaktu-waktu moal kebal deui nya geus nyiapkeun kitab ka kula dik mere kitab lantaran di ditu teh terus mah akhirnya kula bae nu mingpin-mingpinna terus nyana ngobrol barang ngobrol teh nyaritakeun ti Cilongok nyana ge horengan geus ngadenge cek nyana ka Cilongok ieu horeng jelemana ieu jadi geus ngadenge geus dekat dieu nyana moal kebal kula saminggu di imah cek nyana insyaallah kula dekat dieu ka Cilongok geus kebal hayang ka Cilongok nama bari mau oleh-oleh sababaraha kitab geus dibeli kitab lakunyana di Irak. Mantap kula teu meuli kitab sebabnya ngabejaan geus dibeli kitab anu taya dek dibikeun ka kula jeung hayang wauh jeung beusi engke jamaah Cilongok nu hayang ka Irak deui nyana siap kanteur geus ku kula engke dipersiapkeun saha nu ka Irak da ieu disiap nyana nganter deui ka ditu nyana mah Habib. Jadi wauh nyana jeung atasan-atasan jeung petinggi-petinggi Irak eta ge sababnya nalah bisa lolos nu dalapanan teh atuh pan ieu mah tentara lain naon lain si ditek di naon kitu ngaranna ditawan sakumaha tawanan Vietnam atuh heueuh tas pagulituk jeleumana lapar par ieu jat Vietnam aya kos kitu mah tapi lulus takunyana terus ditelepon malam Sabtu eta walaupun hari libur tetap segera mun cek nyana ge mun cek petinggina mun tita tadi mah jam 5 atuh babari jasa teu kudu jam 12 peuting ieu mah beres-beres jam 12 coba eta pan masyaallah geus kitu meureun kuduna lalakonna geus loba nu tinggalin jasa ka ditu mah ai ditaliti-taliti horeng pisana ngeteng jadi di dia hese ka Irak mah hese nu muka ka Irak mantak travel mana nu muka ka Irak moal aya urang kuari dekat Irak hayang make travel mana moal bisa tambah kudu ka Dubai kayak di Dubai ka Karak nyen bisa menuju Irak gitu jadi eta ge langsung ke Irak beres ngan eta can anggeus bisa nu dalapanan gitulah wasilah nama mentak alhamdulillah datang ka Kiwari paling kabehan di Madinah panas di Mekah leuwih panas kula nanya ka Fauzi aya naon ngaranna Mukimin urang dangdeur anak Kiai Haji Sayuti panggil ngajemput kula nanya sabaraha derajat emang ji ieu di dieu kuari sekitar 52 paingan panas jasa kana tarang 52 ngan urang Arab mah pinter ngabohong kunaon tuh dibejakeunana 48 bae sebab lu dibejakeun 52 urang Arab embung keluar besi paeh kakena eta kalau urang Arab dah nggak bohong jadi pemerintahan Arab nggak bohong mah geus 48 geus rakyat biasa lamun dibejakeun asa geus leuwih 50 geus teu daekeun keluar padahal ieu asli nama ceukna 52 paingan panas teu bisa beuntak ku panas-panasna tapi alhamdulillah lamun toap mah toap lolobana hayang kosong sedengkeun kosong eta ti jam 10 ka jam 12 atuh geus bae orang Indonesia mah emang kos kitu meureunana ongkoh laleutik tapi maksakeun maneh hayang kosong teh kudu jam sakitu bae geus pokona deuk kumaha pae ya pae geus sebab babarga jeung nu gede teh eleh geus neangan kosong ai kosongna eta jam sakitu panas los nuntak barang balik teh hampir kos orang negro hari deung toap lah didelekeun di hotel lantaran hotelnya deket di hotel Hilton jadi kadeuleu Baitullah geus macet keur lobana jamaah saeutikna nu toap kadeuleu barang dideuleu sore mah datang ke peuting pinuh bae nu kosong teh ti jam 10 11 jam 12 eta bae geus dihantem kosong geus batur mah rees urang mah toap eueuh masalah geus pokona nu penting kosong bae ya Allah alhamdulillahirabbil alamin
ngadoa ka Gusti mudah-mudahan kula sarombongan jeung urang kabehan bisa ka ditu bisa ziarah ka Baghdad ka Sultan Aulia oge ka para wali-wali Allah terutama ka Kangjeng Rasulullah oge ngalaksanakeun umroh di Mekah nu maksudna urang kabehan hayang menang ridho Allah Subhanahu wa ta'ala nu mantak didongengkeun lantaran lamun daratang ka imah dongeng deui dongeng capek geus kudu nanyakeun dongeng geus sakaligus dongeng kabeh kadenge ku kabehan kos kitulah perjalananana jadi 7 poe mah lapar nu 7 poe deui datang ka Madinah kakarak rada deureus banggih menu atau masakan-masakan rada deureus tapi anehna sakitu lapar teu karasa lapar ku bunga jeung deui meureunanan kunaon ku babarengan biasa bae masalah lapar teh tah kitu ya ziarah ka para wali-wali Allah Subhanahu wa taala sehingga barang diamati 30 sekian juta asa murah lantaran naon bisa kapanggih jeung sultan-sultan aulia jeung kutubul aulia nu ku urang sok dibaca unggal poe unggal kitu ya nu boga silsilah mah pasti unggal poe lah dibacana kemudian atuh dina haul sok urang dibaca eta kabeh araya makom nu dibacakeun dina haul eta sebagian besar adalah di Baghdad jeung di Iran. Kemudian kamana deui itu ditukangeun makom Imam Ghazali aya penjara bawah tanah etalah anu di penjara teh Ali Ridho teh begitu di penjara di bawah tanah Raja Harun ar-Rasyid eta teh sorangan di jero tanah sapoe 2 poe 3 poe batang ka saminggu teu dibere dahar teu naon dek dibunuh kadenge ribuan jelema nu zikir di jero tanah teh rame ribuan jelema la ilaha illallah la ilaha raja kaget kabehan kaget coba tempok lobaan amat tempok sorangan keur zikir la ilaha illallah tapi kadenge ribuan puluhan ribu diangkat ka luhur sanggeus diangkat zaman diasupkeun di kejar zikir deui ribuan puluhan ribu tah kitulah Ali Ridho mentak ku Syiah diaku Syiah lantarannya cucu Sayyidina Ali anu ngamumule Sayyidina Ali padahal mah ngamumule ge lantaran guru mursyidna ka Sayyidina Ali teh Sayyidina Ali teh boga anak Imam Zainul Abidin teh boga anak teh Syekh Muhammad Bakir boga anak deui kitu Ja'far Shadiq kemudian Ali Ridho tah di zaman Ali Ridho eta lah di penjaranya diaku ku Syiah diaku ku ahli thariqah entak nu zarahna ahli thariqah masjid da jeung makamna nu pohara jasa geus tama ku kitu bae meureun ku Allah geus dirahasiakeun sabodog ari Sayyidina Ali mah teu aya makomna Sayyidina Ali mah lantaran begitu maot Sayyidina Ali mah pandian bungkus pas dek geus kuburanana geus aya dek dibawa jol kuda ti luhur langit diangkat ka dinya ku jelema teu wauh meureun malaikat dibawalah ka luhur langit geus teu aya makomna Sayyidina Ali mah aya ge patilasan bumi nah seueuh makomna makom Sayyidina Ali bohong eueuh bae di Iran eueuh di Irak eueuh aya ge bumi Sayyidina Ali karramallahu wajah jeung naonna jeung masjidna urut sapopoena gitulah Sayyidina Ali. Sayyidina Husain mah teu dibunuh dipencit tah nu bakal dibaca ku urang dina Qurtubi sanggeus dibunuh dipencit jasadna dimakomkeun di ditu di Karbala kamari ka ditu ka Karbala ari huluna dibawa ku Sumer ka Mesir mentak hulu nak sirah Sayyidina Husain dimakomkeun di Mesir ari awak nama dimakomkeun di Karbala misah Sayyidina Husain mah hulu na dipake main bola heula
ditendang-tendang di Iran, di Persia teh, datang ke Mesir ditendang-tendang. Mentak jelema nu sok main bola menghina ka Sidna Husein, menghina ka Kangjeng Nabi. Kemenang mentak main bola teh, awal main bola eta tacak sejarah tah hulu Sidna Husein. Tak wayahna kana sok main bola eureun sebab urang teh dilaknat ku Kangjeng Nabi. Saya jelema nu itu najongan bola sarua jeung najongan hulu Sayyidina Husain. Nauzubillah min dzalik. Ulah teh kitu menghina geus kitu. Mantak nu ngagedekeun main bola teh Yahudi sebab naon? Baheula teh nyana neruskeun baheula. Oper ditendang, dioper ditendang, dioper ditendang, dikembangkeun jadilah sepak bola. Gitulah perjalanan ziarah di azaman baik ku kabehan ya Allah Maha Kawasa. Mudah-mudahan orang boga ongkos lu mudah-mudahan maka nasibkeun hese jasa hayang menang nasib teh kudu cinta heula ka para wali jeung terutama ka sultan aulia. Geus cinta katarak berangkat ge gerak engke ge timbul tina cinta bakal bergerak.